tak urang kedah ngartos di Gusti Allah mah teu aya waktos gitu. Maksudnya Gusti Allah mah teu kakurung ku waktos, di urang mah aya waktos. Berarti urang mah kakurung ku waktos gitu. Tah upami jalmi gaduh sasangkaan tauhid nu ngaranna jalmi mah kakurung ku waktu gitu. Tah kumargi sasangkaanna teh nganggo materi dina akalna teras janten batangan kapitalis dina kahirupana gitu ya eta teh. Tah dugikeun ka hayang teu ayakeun waktu gitu. Padahal teu aya waktu mah ngan di Gusti Allah. Da di jalmi mah adug-adugan oge anger kakurung ku waktu gitu. Talamun jalmi filsafat hirupna materi mah dugi eta teh kana kahayang ngeuweukeun waktu gitu. Matak aya pabrik anu 24 jam tarareureuh aya teh. Di jam 7 sampai jam 2, jam 2 girir ningin ka tabu 10 girir ningin ka subuh. Naon hayang ngeuweukeun waktu eta. Naon cing efekna? Pitra jalmi ruksak. Apan penting teh diciptakeun keur istirahat ku Gusti Allah teh kitu. Beurang diciptakeun keur balang siar. Gara-gara lebet filsafat materi, batangan kapitalis, hitung-hitungan, nepikeun ka boga pabrik, mung kakurung ku waktu gitu. Dalam teu eureun mah produksi teh bisa loba. Dalam teu eureun mah ieu teh bisa beunghar. Dalam teu eureun mah ieu teh bisa loba. Disetting, dugikeun ka teu aya waktu eta di pabrik teh. Jara di robot akhirna jalmi teh. Waktu keur istirahat dipake gawe, waktu keur barang siar dipake sare akhirna teh. Reksak eta teh fitrah teh. Reksak kitu ku pola hirup kitu teh. Tahu pamitos reksak fitrah nyaliara ka dituna teh. Diawitan ku reksak fitrah akal we heula gitu ya. Majeng kana fitrah hirup reksak atos ka dituna teh. Fitrah sanes kanten jadi kacana reksak gitu.